Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar serta pamiluan anu kuring dipi kahormat. Puji sinareng syukur orang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana masih nikmat sareng hidayahna ka orang sadaya, janten orang sadaya tiasa kempel dina acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat tinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargina, sahabatna, sareng urang saku umatna, amin ya robbal alamin. Patepangkeun simkuring Nadia Putri Sabrina, simkuring ngagem pancen jadi panunggu catur. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer anu hadir kanggo ngadiskusikeun ngeunaan atikan di revolusi industri 4.0. Hayu orang buka ieu acara ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sarta pamiluan anu ku simkuring dipi kahormat, sata aca nincakana acara simkuring sejana pangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Dr. Andes Nono Haryono anu asalna ti Majalengka, Bogorna kaping 15 April 1864. Mantenna marupikeun guru anu kawilang senior di SMAN hiji Majalengka. Pangjejer anu kadua nyaeta Bapak Ansuci Rahmat MPD anu asalna ti Majalengka, Bogorna kaping 17 Januari 1878. Mangtena marupikeun guru di SMAN hiji Majalengka. Para hadirin hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Nono Haryono kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono anu atos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena, atikan di revolusi industri 4.0 nyaeta padika pangajaran anu dibutuhkeun ku siswa zaman kieu. Kalawan atikan 4.0, siswa bakal dipersiapkeun ku tantangan digital secara langsung. Di atikan 4.0, proses ajar diajar bakal digabungkeun ku teknologi anu mangrupikeun inovasi anyar kanggo siswa anu ayeuna aja di panghulu demografi. Salajengna ka Bapak Ansuci Rahmat MPD kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Ansuci Rahmat MPD anu atas ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena, atikan di revolusi industri 4.0, siswa sareng guru kudu nyobaan hal anu anyar dina proses ajar diajar nyaeta metode STEAM nyaeta sains, teknologi, engineering alawa teknik, arts atawa seni, sareng matematika. Ku metode STEAM, siswa bakal leuwih kreatif. Misalna wae dina pangajaran fisika anu digabungkeun ku seni. Salajengna bilih aya pamiluan anu bade tumaros dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pananganana sareng nyebatkeun namina. Hatur nuhun ka Sarah Fadilah anu atos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan mangpaat metode STEAM. Sumangga ka Bapak Ansuci Rahmat MPD kanggo ngawaler patarosan ti Sarah. Hatur nuhun ka Bapak Ansuci Rahmat anu atos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena, mangpaat ti metode STEAM nyaeta siswa bakal leuwih kreatif, inovatif sareng gampang dina mupeskeun masalah. Sen eta siswa oge bakal diajar wirausaha sabab STEAM ieu tiasa ningkatkeun level kreativitas siswa. Alhamdulillah ieu acara terengse hayu urang ucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya anu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.